Satosna urang ngaji diri, proses memahami karena perjalanan diri, memahami karena riwayat diri, sabab sajarah diri atanapi proses diri eta perjalananana ahadiyah atanapi anu tunggal. Satosna urang nampi wejangan tentang penghayatan jeung pemahaman tentang diri. Urang sadar ngalakon di alam kahirupan yen urang nyanak galur hirup anu tangtu, anu moal bisa ku urang dihindari, anu moal bisa ku urang dipungkiri. Dina lakon hirup atanapi galur hirup benten sareng perjalanan kahirupan. Da ari perjalanan kahirupan mah eta mah urusan pribadi. Sabab gumelar di alam dunya urang diwajibkeun tarekah jeung upaya. Eta pikeun nyubadanan kahirupan. Tapi sing emut hirup aya galurna, hirup aya katangtuanana, da bongan aya dina bahasana, hirup geus jadi katangtuan beunghar lain tujuan. Sabab nu hayang beunghar, anu hayang sakti, anu hayang mati eta mah si pribadi anu disebat si insani. Ari nur insani mah teu kitu, sadar kana galur hirup anu terus ku urang dijalankeun, anu terus ku urang disamper, nu mawi didinya ngajadikeun takdir. Tah kitu nya janten galur hirup mah takdir. Perjalanan kahirupan adalah nasib anu bakal bisa dirobah ku urang. Sakitu sampurasun.